ngajagaan tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Ilah disebut puasa hakikat. Pohona ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah, diuk didiukeun ku Allah, cicing dicicingkeun ku Allah, robah dirobahkeun ku Allah, bentak dibentakkeun ku Allah, peureum dipereumkeun ku Allah, ngadenge didengekeun ku Allah. Jadi kabeh otomatis 5 bakalna ta dina hakikat teh. Mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah